Wilujeng tepang dangu sareng acara matuh dongeng enteng pangbeberahmana. Mang Jaya sapara kanca bade neraskeun hanca dongeng nu katunda carios nyambung judulna Jawara Batu Karang. Sumangga para wargi dongeng nu katunda urang teraskeun carios nyambung judulna Jawara Batu Karang. Sakumaha nu kauninga para mitra sadaya harita teh para wargi sirabok marmita ngamayunan ieu Aki jeung Nini Huma. Aduh mangga urang teraskeun para wargi dasar sirabok atuh. Babagi wae katinggalina awewe majarkeun cenah istri keur ngagupayan. Dasar sirabok teh atuh mangga urang teraskeun kumaha terasna dongeng anu judulna nyaeta Jawara Batu Karang. Para mitra sadaya atuh harita. Sirabok tuluy nafsu luar biasa. Barang ningali kaayaan Nini Huma jeung Aki Huma siga-siga anu teu nurut ka manehanana. Bari jeung para wargi sadaya siga-siga nu rek ngalawan. Bari jeung manyarek make jeung nyasaak atawa nyacag eta bebegig teh. Pikeun Sirabok da pangrasana eueuh nu wani nyarita kitu ka manehna nu matak aya jelema nyarita kitu. Komo ieu pantar nini-nini jeung aki-aki mending ngagedur nafsuna. Wah, ngontong ngomong sia aki-aki peot nini-nini peot. Kumaha aing we deuleu. Suaya bangsa nu kieu patut kueng dicacag teu naon-naon. Kurang ajar sia. Make wani-wani ngomong. Peda aing nyacag nyasak. Iya mangsa nu dirarangkenan kieu. Naon untungna sia make jeung nyarek sagala. Ari Aki mah nyarek sotenan karugi-rugi kisana. Make nyacag bangsa anu teu aya nyawaan. Tahu hartina bebegig nu kitu patut make jeung dicacag sagala. Anggur atuh boga tanaga mah pake macul kadinya. Heug melakan tatangkalan melak sampe contohna. Bisa kala buahna kapetik hasilna. Wah, bontong ngomong sia Ki Peot. Ai moal ngomong mah nyape ka Nini hareupan kadinya lah. Kami mah hoream ngomongna ge jeung jalma kieu mah. Kisanak bari naoge nanaonan ieu teh. Babegig make jeung dicacag sagala. Kawas meunang nyieun manehna bae. Memang lain meunang nyieun aing. Tapi aing boga hak pikeun nyacag ieu babegig. Ari nu jadi masalahna make jeung nyebut boga hak sagala. Iya babegig deh katinggalin aku dewek jiga awewe. Meureun we kisanak mah tuda mata-matana ieu mata karanyang. Wah, komo kitu sia nini-nini peot. Kurang ajarnya. Bari para mitra sadaya hiu karita teh ngaheumatkeun dampaleungeun. Maksudna mah dampaleungeun nu meber rek dikipratkeun ka Nini Huma. Tapi bubuhan Nini Huma ge para wargi atuh manehna ge kana ulin silat mah geus biasa atuh harita teu loba catur. Barang leungeun nu kasebut Sirabok teh meber rek keuna pisan kana beungeutna Nini Huma. Nini Huma sakilat harita keneh atuh manehna ngalegotkeun badana. Plos serangan Sirabok ngeplos. Barang harita para mitra, barang rek balik deui eta leungeun gancang diketing palebah pepeuteuyanana. Tumerapna pikeun Sirabot ngerepeng Sirabok teh para wargi. Harita keneh. Waduh, kurang ajar sia. Telas geuning sia. Ya atuh. Kami mah manusia sia. Baraya barina ge geura balik ka ditu. Aing moal ka balik deuleu. Sameme nyacag sia diakurkeun ieu beging. Keheulaanan kaula kudu dicadai wani daek dicacag mah. Ya, kaula mah manusia bisa gerak beunasina babeging. Anu bisa dicacag kitu wae. Teu bisa kaula mah manusia bisa keneh gerak. Bisa keneh ngayakeun tindakan, bisa keneh nyieun gerakan. Barina oge tema Nini Huma para wargi. Ti ditu namah cenah wani namalang wae ngalawan ka Sirabok. Teu loba catur harita keneh Sirabok sret ngaluarkeun bedogna.
sedengkeun ari senjata anu katelah tongkat batu karang mah teu dipake diselapkeun we dina beubeur. Puguh we bedog anu meuni ngabarasat kacaangan para wargi ku cahaya panonpoe. Nimulkeun hiji kasentar pikeun musuh. Atuh ningali kaayan bedog rubak tur herang hiji tanah bedog kacida pisan seukeutna. Tapi pikeun ini huma mah teu dianggap remeh soal nu kitu mah para mitra. Mun teu dianggap berat nu kitu mah dianggap remeh we. Bener-bener atuh nini huma gede wawanin. Sok sanajan si Rabok ngeluarkeun bedog terus bedog dibubat pabitkeun. Atuh geus kitu ceng bedog diputerkeun di luhur sirah. Dina gerakan kolecer muter teh para mitra. Eueuh we gerakan kolecer muter mah atuh lamun ieu gerakan langsung diheumatkeun moal bisa katingali ti mana datangna eta serangan. Tapi bubuhan ini huma geus asak pangalaman. Kapatri ku pangarti kasipuh ku ilmu paweruh. Ningali kayan kitu aki huma menyenghel we. Ningali gerakan nu jadi pamajikanana heueuh nini huma. Sok sanajan geus kolot tapi rancing geus naker. Barang harita si Rabok nyerang ngagunakeun bedog ngaheumat loba catur. Nini huma langsung nyerang miheulaan para wargi jalana ti gigir. Kumaha tumerapna para mitra pikeun si Rabok. Si Rabok peunang palebah leungeunna. Atuh puguh we pepeuteuyan diketingkluk bedog murag. Dina kaen bedog murag kieu teu loba catur para wargi sadaya jebet teh palebah sukuna nini huma ngabeletak kana palangkakan si Rabok. Tumerapna si Rabok langsung ngarumpuyuk bari hahargungan. Waduh, 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 waduh. Waduh sia. Nini peot, aduh. Ambil we sia cengcelengan aing peupeus sia. Kurang ajar. Cek aing ge geura ini sia. Montong wani-wani ngalawan aing. Bongos nini karunya Tuman, jelema kieu patut mah nya keun urang cababan sekali deui. Aduh ampun. Beretak teh para mitra bari ngajewang bedog. Harita keneh si Rabok lumpat sakalumpat lampet. Manehanana kakara umur-umuran ngalawan nini-nini tapi elmuna luar biasa rosana. Waduh. Kurang ajar sia. Kakara aing umur-umuran ngalawan nini-nini peot. Eta gerakanana meuni kilat naker. Nyan, sugan mah eta mah. Jurig carian we meureun. Waduh, boa-boa jurig nyiliburi setan mina rupa. Da bari meueuh lamun bener manusia mah. Saha manusiana nu daek nyaung-nyaung di sileuweung kieu. Komo ngelawan salakina meureun. Nu aki-aki aing ngelawan awewena ge aing geus ripuh. Waduh, kurang ajar si aduh ieu meuni seueur aduh. Ampun teh aing keur heula. Kuat para wargi sadaya. Si Rabok akhirna mah harita teh atuh reureuh heula lantaran teu kuat ngalawanan si nini anu katelah nini huma teh. Ari nini huma jeung aki huma memang aya di eta patempatan teh geus lila manehna nyaung-nyaung di eta tempat. Manehna mah estu ning mung diganggu ku batur bari moal ngaganggu ka batur. Nu matak mencilkeun diri cenah kulantaran lamun babarengan wae masok loba cepacok gregan. Daya paribasa cenah piring sontak ya diadu jeung pada baturna. Model harita atuh nini jeung aki huma geus lila aya di eta tempat teh duaan we. Ngagawekeunna atuh cenah lahan eta kuduaan we. Pare huma ge lumayan. Manehna mah melak pare teh sacukupeun keur manehna we bungkul. Henteu ngaleulewihi. Asa cukup nyambung cenah ti usum ka usum. Atuh pepelakan-pepelakan sejenya bangsa sampuy jeung sajabana. Keur guhal gaheleun cenah. Atuh cenah para wargi aya sampuy rada loba sok dijieun cenah gaplek dijieun gatot. Kitu jeung kitu we kaayaan nini jeung aki huma. Kahirupan manehanana ngan kaperluan keur kahirupan teh cenah dicukupan ku hasil tatanen. Atuh cenah eta hayang bangsa dagang dagingna sok aya kelenci ti leuweung. Da kelenci teh loba di daerah eta mah para mitra sadaya di mumunggang Gunung Ciremay mah. Loba cenah baheula mah kelenci teh. Kelenci liar teh nya harita ge atuh nini jeung aki huma
kalan-kalan manehna ngala kelenci liar sakapeung-kapeungeun atuh manehna ngala bajing jeung sajabana keur kaperluan kahirupanana ge teu mineng eta ge arang langka paling-paling oge kana 2 minggu sakali ngala kelenci teh. Jadi para mitra sadaya kelenci ge tetep we henteu bibit kabeak dialaan ku Nini jeung Aki Huma. Kocapkeun para wargi sadaya kaayaan si Rabo. Anu manehna kateter jajaten ku Nini jeung Aki Huma. Harita tuluy-nuluykeun perjalananana. Bari jeung manehanana teu beak pamikirna. Naon sababna make bisa eleh ku pantar nini-nini anu geus hurang jiga nu geus bengkung jiga hurang. Harita para wargi sadaya atuh pikeun si Rabok para wargi sadaya ngarasa heran. Naon sababna atuh para wargi sadaya manehanana nepi ka bisa eleh tapi tungtung nama. Manehna atuh eleh deet leos we ngaleos nuluykeun perjalananana. Geus kitu mah para mitra sadaya nuluykeun lalampahanana. Beak pudunan mangih tanjakan, pura rembet ku tatangkalan, leuweung para mitra sadaya anu geus kasohor teh, loba meongna cenah di dinya teh para wargi. Leuweung eta mah loba meongna. Dasar kasebut jago para wargi, sanajan eta leuweung teh loba maungna, tapi manehna mah teu ieu kalideur. Komo mun sieun mah ngan saukur manehna tadi eleh teh ku Nini Huma wungkul malah make jeung luak liuk susuganan aya nu nemongan. Wah nu nemongan acan geuning. Leuweung ieu terkenal laung Cihaur teh. Leuweung Cihaur terkenal loba meongna. Tapi nah geuning nu nembongan ka aing. Cek dina jero hatena tapi teu weleh ari bulu punuk mah para mitra cara rengkat. Kasieuna sok paur atuh aya nu ngabongohan ti tukang jol krewek we kana punuk. Sapapanjang jalan leumpang na teh panon mah teu elat, ngalieukan we ka tukang. Waduh. Nyaan. Wah aing kudu nyorang leuweung Cihaur ieu. Lain pagawean enteng-enteng. Cek beja. Lemah laung di dieu mah. Maung di dieu mah coreleng coba badag. Nu disebut baung lodaya teh. Wah, namun aing panggih, tangtu aing baris tarung ya jeung baung lodaya. Tapi kumabehna we lah. Eleh sode aing ku nini-nini kecemun tadi. Ngalawan nu secen mah aing wah cadu kudu mundur. Rasakeun sia nini. Aki sakalian seji waktu aing rek balik deui. Dicacak, diwalang-walang, disiksik, dikunyit-kunyit siga bebeging sia deuleu. Dasar si kasebelan keur tiis jiga aing yeuh. Keur apes aing nepi ka kudu eleh ku nini-nini kecemun. Wah, kurang ajar. Para mitra bari leumpang teh tuluy-tuluyan manehna ngagerendeng jeroeun dadana. Nginget-nginget kajadian nu kungsi kalarung, nginget-nginget atuh cenah para mitra sadaya. Hiji pangalaman waktu tarung jeung si Nini teh. Nyaan sok sanajan geus bengkung awakna tapi kesitna keur bari jeung leungeunna teh teuas kabina-bina. Sukuna ge teuas alabatan ti beusi we. Waktu sukuna nyepak kana palangka kanana da meuni asa ngangkat awak manehanana ge disepak ku si Nini anu leutik teh pangawakanana. Mana kitu ge elmuna si Nini bener-bener luar biasa. Aya paribasa kasipuh ku pangaweruh kapatri ku pangarti. Loba luang jeung pangalaman bari jeung legok tapak genteng kade. Dina ngoning hirup di leuweung bari ngabogaan ilmu panemu dina ulin silat anu sakitu mah luar biasa hebat. Da ku manehna diserange ngan saukur ngalugat legotkeun awak, ge henteu kudu ngalegot jauh saeutik we. Padu ulah nepi ka bedognya nepi ka manehanana. Padu ulah nepi ka pereup nyayang dina carehamna. Ngan sakitu gerakan si Nini Huma teh. Harita para wargi sadaya kocapkeun. Bari jeung ngagerendeng dina jero hate mah manehna ge salamet di perjalanan di leuweung Cihaur teh geus sakeud saeutik deui. Tereh kaluar ti lemur atanawa ti leuweung Cihaur. Hiji panonoban sato galak di dinya teh. Bangsa meong congkok ge loba.
maung lodaya ge cenah liab malah mah atuh cenah bangsa sasatuan sejena ge kumplit di dinya mah aya sasatuan nu keur silihakan jeung baturna malah mah para mitra sasatuan teh model atuh orai sok silihakan jeung papada orai deui di dinya mah orai ge bararadag kayaning orai sanca lain-lain bobodohan gedena malah macana para mitra orai sinuk di karalak naker di eta leuweung Cihaur mah nu mata karang langka jalma nu ngaliwat kadinya ngan bubuhan para sirabok we lantaran lamun jalan nguriling ti pasir kumeli teh rek nuju ka tempatna si Mama Suhud anu katelah padepokan panyingkiran lamun malibir kacida jauhna meakeun waktu sababaraha jam lilana tapi lamun motong kompas motong jalan sakedeung ge anyog ngan syaratna kudu ngaliwatan leuweung Cihaur anu sanget kabina-bina. Para mitra pamiarsa nu sami-sami ngabandungan ieu dongeng. Harita para mitra sadaya geus ngaliwatan eta leuweung. Nu katelah leuweung Cihaur panonoban satogalak teh. Kocapkeun harita manehna atuh tuluy manehanana mudun ti eta leuweung teh. Joga manehna anyog ka pasir nyaeta. Ka hiji pasir babakan di eta lembura tonggoheun lembur. Steukeut ayeuna mah ieu. Tuh geuning geus katembong lembur. Lembur nu disebut panyingkiran. Panempatanana si kasebelan teh nu dituju ku aing teh. Rasakeun sia Suhud. Sia geus wani-wani nangtang-nangtang da aing. Sia geus wani-wani nyieun pucuk ti girang. Rasakeun deui sia bakal modar deui sedeng aing ayeuna geus nyekel hiji senjata nu kakoncara nu disebut nyaeta tongkat batu karang aing nu katelah jawara batu karang deui si Rabok bakal ngawasa dunya si Rabok bakal ngawasa dunya ilmu kadugalan mana nu wani ngalawan si Rabok deui. Ya si Rabok anu bakal ngajajah ka nikah kene. Ngajajah ka sing sakura duada padepokan silat. Rasakeun sia Suhud. Sia kudu mulih ka jati mulang ka asal. Lantaran sia geus ngahina basa ka diri aing deui. Kitu ceuk si Rabok para wargi sadaya. Geus kitu mah atuh manehanana leumpang. Tuluy ngaraneg lantaran neangan jalan keur meuntas susukan teh para wargi. Hiji solokan anu ngaliwat ka eta tempat nyaeta para wargi sadaya nu kasebut solokan Cisande teh nu aya hareupeunana. Teu loba catur para wargi sadaya atuh manehanana ge teu loba catur neangan jalan lantaran eueuh sasak. Baheula mah cenah kungsi aya sasak di dinya teh ku awi saleunjeur tapi sigana mah sasakna geus kolot geus lila tungtung nama amrul can dibenerkeun deui ku urang desa eta nya manehanana neangan jalan turun ka solokan Cisande dalam rek ngajeleng lain ajeleng-ajelengeun lantaran eta solokan kacida pisan rubakna lamun kira-kirangan saukur sameter 2 meter atawa 2 meter mah manehna ge wani luncat cenah ngaluncatan solokan tapi ieu mah solokanana kacida pisan legana meh ampir aya kana 15 meterna jadi teh sanggup keur manehna mun ngajeleng teh moal anyog ka sisi beula ditu lamun ngajeleng akhirnya manehna tigebrus ka solokan Cisande nu sakitu luhurna jabaning para mitra sadaya dihadapna batu nage kacida lobana nya tungtung na manehna ge teu eleh akal teu beakeun akal geus kitu manehna tuturubun nur turun ti eta patempatan manehna para mitra nepi harita kucuprak kahanap kucuprak manehna
ngaraas mentas walungan anu kasebut para mitra sadaya walungan Cisane nuka beneran keur caina leutik atuh teu kudu ngojay saperti lamun keur caah. Da lamun keur caah masaha nu wani ngaliwat ka eta tempat lantaran caina ngagulidag kadengena ge matak atuh sewak nu ngadenge da ngagulidagna atuh walungan Cisane kadangkala lamun keur caah mah pacampur jeung batu pating gulutuk di eta patempatan. Jadi lamun jelema mun katiga jebur dina walungan Cisane nu caah geus perlaya we. Kahiji memang heserek ngaliwat ka eta tempat moal bisa manehanana naik. Kaduana dina ngoning cai teh sok campur batu. Jadi lamun kabentur ku batu ge geus pasti we manehna ge moal inget di bumi alam. Kitu kaayana walungan Cisane. Loba jelema nu tiwas lamun walungan Cisane keur motah. Da kitu hanapeun walungan teh dia lamun caina tarik teh sok campur jeung batu kira-kira sagede sirah jalma. Para wargi sadaya kulantaran ayeuna mah keur usum halodo jadi cai teh leutik manehanana tuluy leumpang gagancangan tuluy naek deui ka tebeh tongo teu sabaraha waktu dilana harita teh para mitra sirabok geus anyog harita teh ka padepokan panyingkiran. Para mitra pamiarsa harita teu sabaraha lila atuh sirabok geus anyog ka lembur anu disebut panyingkiran malah manehna ge geus nyaho patempatanna padepokan panyingkiran hiji tempat anu memang kacida laleningna lantaran diurus diropea ku para eta anak buahna mamasuhud. Kabeneran pisan manehna geus anyog ka eta tempat kaayaan di padepokan panyingkiran teh keur dina kaayaan sepi. Aing kudu ngadaguan peuting tapi aing kudu nyalingker heula ye ulah waka dina kaayaan beurang-beurang. Heueuh aing geus nyaho tempatna aing gancang balik deui. Ngadaguan peuting ke peuting-peuting ku aing ditangtang sia. Lantaran beurang bahaya aing. Lamun peuting aing babari mun mabur teh mah. Kitu para wargi sadaya atuh sirabok ge teu wanieun manehna naraga dina kaayaan beurang malantaran lamun manehanana wani nyerang dina kaayaan beurang bari datang sorangan geus pasti bahaya bisa-bisa dikerepuk kurang lembur eta. Sok sanajan manehna ge teu sieun dikerepuk tapi mayang leuwih lantip. Manehna hayang ngayakeun ijen ngadupa tarung patutunggalan jeung mamasuhud. Kitu nu matak oge nu matak manehna lantip naker dina ngoning manehna asup ka eta lembur nu disebut panyingkiran. Kaayaan manehanana dina waktuna atuh ngadaguan waktu peuting teu kacaturkeun. Kocapkeun harita geus peuting harita teh kurang leuwih meureun atuh bada isa jam 8 peuting. Kaayaan geus bener-bener tiis sepi jempling rehe comrek teh lain bobodohan di padepokan panyingkiran oge. Manehna keteyep-keteyep sirabok ke keteyepan ngadeuketan hiji tempat nu dikira imahna mamasuhud. Sirabok ngagerendeng jero hatena. Wah, bener-bener tiisieun ye. Hade ieu ye. Aing kudu bisa sulungkar salingker. Aing kudu bisa ngayakinkeun yen si Suhud kudu kaluar dina kaen sorangan. Nyaan ye kasabelan sia Suhud niti wanci nu mustari nincak mangsa nu sampurna urang kudu tarung begalan pati apa sia atawa kaula nu umpama nu kudu pati keuna ku pati tapi kaula hawal mungkin kaula ngabogaan pakarang nu disebut tongkat batu karang. Rasakeun sia Suhud ayeuna waktuna sia rek dianterkeun ka akhirat ku aing deuleu. Rasakeun sia. Para mitra anu mulya nu sami-sami ngadangukeun ieu dongeng. Barang manehna nu geus nepi ka hiji patempatan. Malah mamanehna boga kayakinan boa-boa di imah ieu cenah mamasuhud teh nganjerekna atawa cicingna jeung deui dibandingkeun jeung pangwangunan sejena. Eta pangwangunan teh panggedena geus boga kapastian nu jadi pamimpin cicingna teh di eta tempat nyaeta nu katelah mamasuhud teh. Wah,
siagana masih suhu di dia ya. Aing moal ngagorowok, tapi aing rek nangtang ngagunakeun surat. Geus kitu gutrut para mitra manehna nulis adina eta kertas da mawa atuh kertas mah harita ge. Geus beres tuluy eta surat teh para mitra ditancemkeun. Eta surat teh para mitra ditanceban ku peso. Atuh peso anu leutik teh paragi dipake nyerang musuh. Peso model kieu ngarupakeun peso Rusia, dan memang loba sirabok mah senjata Rusia. Di mana manehna eleh jajaten senjata Rusia jalan. Ngan hanya kalwe waktu sinini huma mah nyerang ka manehna teu ngagunakeun senjata Rusia. Da teu ari atuh cenah maehan jelema geus karolot model kitu mah. Teu dipaehan ge sakedeung ge bakal koyor cenah kitu. Ceuk sirabok teh para mitra. Aing geus nulis surat ieu. Surat ku aing kudu diselapkeun kana peso. Peso leutik bari ku aing dibalangkeun kana pantona si Suhud. Rasakeun sia. Teu loba catur para mitra sadaya harita teh bener eta peso dibaledogeun kana panto imahna Mama Suhud. Memang para mitra meninges sorana ge tarik cep. Nancep dur sorana cukup pikeun Mama Suhud. Anu keur aya di tengah imah bisa ngadenge, aya anu ngagepruk kana pantona. Cek pamikirna mah boa-boa cenah anjing di luar. Tapi harita Mama Suhud semu heran. Manehna ge asa kakara ngadenge sora model kitu. Siga-siga sora anu panto imahna dibaledog ku peso. Geus kitu Mama Suhud ngagerendeng. Syah anu maledog kana panto teh nya. Moal jalma nu jahil mah kitu. Da tahun-tahun aing nyepeng ipadepokan can aya jalma nu jahil. Jeung demun aya perlu tangtu datangna ge beurang moal kayan peuting. Geus jam 8 leuwih teh peutingnya hampir jam 10. Kudu nama waktuna harees. Malah anak buah aing geus loba nu harees. Tapi naha ieu asa anu ngabeletak kana panto. Aing curiga ieu. Bising aya naon-naon. Aing kudu carincing pageuh kancing saring pageuh iket. Bising aya siku si wulu-wulu mau ngamuk gajah mata bising aya galagah kancana. Aing kudu taki-taki. Aing ulah nepi ka eleh pamor ku deungeun-deungeun. Ciing lah. Ku aing ngereka diteang ka hareup. Dina hate Mama Suhud para mitra ngagerendeng bari kuniang hudang. Rek mariksa ka hareup, mariksa panto, aya anu ngagebrug teh dina panto. Ari berai panto tepas dibuka, Mama Suhud ngagebeg reuas luar biasa reuasna. Reuas alah batan tinaon mah. Lantaran umur-umuran kakara ningali kaayaan model kitu. Nya eta dina panto nu jieun tina jati, aya nu nancem para mitra tur make kertas. Ngoning anu maledogkeunana Mama Suhud geus ngarti. Geus pasti nu ngamaledogkeun ieu peso teh boga tanaga anu luar biasa rohakana. Lantaran panto imah manehna dijieun tina jati, tapi bisa nancem atuh para wargi sadaya. Nu matak teu loba omong para wargi. Harita teh atuh ningali peso nancem teh teu diobat pikir deui gancang eta peso teh dicabut. Bus atuh Mama Suhud teh asup ka jero imah bari meunitkeun panto. Cetrek atuh para mitra. Harita teh manehanana para wargi di jero pipikiranana bisi eta nu ngirim peso jeung surat teh jelema anu rek jahat ka manehanana. Hartina mah para wargi ngajetrek teh selot panto dicetrekeun ti jero. Sanggeus disoehkeun amplopna berai dibuka tuluy diilo. Nu eunina kieu. Suhud. Ulah kena tu manina sia. Ulah ke teka maneh boga anak buah. Maneh geus wani-wani nyieun pucuk dikirang. Musik-musik ulah mani ngejat-ngejat macan turu. Maneh geus wani-wani nangtang ka kaula deuleu. Aing menang beja sia nangtang ka kaula.
majarkeun datangkeun jeung bubuyut-bubuyut sia rek disiksa disiksik dikunyit-kunyit dicacak di walang-walang suhud ayeuna ku anjeun bakal karasa sakedeung deui anjeun baris mulih ka jati mulang ka asal sakedeung deui anjeun baris dianterkeun ka alam akhirat ku kaula deuleu ya kaula anu geus ditangtang ku Andika geus aya di ieu patempatan pikeun ngarengsekeun ieu masalah hayu urang tarung patutunggalan antara kaula jeung Andika sia suhud teu meunang mawa balad da kaula ge teu mawa balad demi tempatna ku kaula ditunggu nyaeta di leuweung Pinus ya dengekeun ku sia suhud lamun Andika teu nyumponan ieu ka hayang kaula lamun Andika teu nyumponan kana panantang kaula sarua we jeung maneh teh boga sifat anu kasebutkeun licik sia sifatna ari hareupeun teu wani ari tukangeun ngomong-ngomongkeun nu matak sok sia suhud geura turun geura tarung jeung kaula tempatna nyaeta di Pasir Pinus ya dewek nunggu di Pasir Pinus teh dikuk nyaeta tonggoheun ieu lembur tebeh kulon kaula anu ngaran nyaeta Rabo kitu para mitra sadaya si horeng si mana horeng aya surat tantangan nu ditujukeunana ka Mama Suhud atuh para wargi rengse mama maca surat eta Mama Suhud ngahuleng saneng-eneng ngahuleng harita teh naon atuh nu geus dituduhkeun ku eta jelema anu nyebutkeun cenah kitu da pangrasa manehna mah teu asa boga kalakuan model kitu tapi sok sanajan kitu manehanana atuh Mama Suhud tetep dina kaayaan tenang carincing pageuh kancing saringset bageu iket ceuk paribasana atuh manehanana ngahareupan dina kaayaan tenang geus kitu mah para wargi bari ngahuleng teh teu rumasa manehna nangtang cenah kabatur komo ieu make jelema anu sejen sakali manehna teu wawuh tetep teu wawuh kaita jelema anu anyar pinanggih bari nangtang ka manehna saha atuh sabenerna eta jalma nu wani nangtang ka manehna bari memang para wargi pikeun Mama Suhud mah ngarasa helok tur hemeng ngaso heula para wargi ngaso heula ngaso dina kaayaan hareugeun Mama Suhud teh manehna narima surat model kitu keur kitu atuh para mitra sadaya harita teh keur ngahuleng teh panto hareup aya nu ngetrokan sababa kacida Mama Suhud reuwaseunana harita nu ngetrokan panto kalah kabeuki tarik batan tadi tuluy Mama Suhud harita teh para mitra sadaya Mama Suhud teu buru-buru muka tapi manehanana luak lieu neangan atuh bising atuh neangan susuganan aya barang nu bisa dipake alat ragamang kana tulak panto nu dijieun tina tangkal kawung tina ruyung kawung meuni geus herang atuh para mitra bakat kulila teh para wargi digunakeunana ruyung beuki lila asa beuki kuat cenah kitu juringkang harita teh ngadeuketan panto paek selotna teh dibuka lalaunan bari henteu aya atuh para mitra sadaya teu aya soraan pisan teges kitu gancang manehna taki-taki carincing pageuh kancing saringset pageuh iket paneungeul tina ruyung kawung nu dipake tulak panto geus ngincer kana sasaranana da sigana meureun ai asup beletok pasti sira teh beunang dibentur ku ruyung kawung teh anu dipake tulak panto harita nu ngetrokan panto atuh beuki tarik kadenge deui ku Mama Suhud. Mama Suhud harita tuluy nyarita
pekue bukakeun da teu dieu teu ditulakan. Mama suhud para mitra sadaya nitah mukakeun panto ka arita teh. Geus kitu kanu keketrokan nitah muka panto kanu keketrok sarta bari geus siap sayagi mengajaga segala kemungkinan anu teu dipiharap teh. Ngereket panto muka lalaunan barang berai si horeng teh para mitra sadaya geuninganan tanah muridna keneh manehanana. Ai si tanah teh murid manehanana atuh harita ge tuluy atuh barang ngahakar kitu teh tanah nyarita hor geuning kangen naon mama nyepeng tulak panto sagala na bade ditulakan pantona tanapi kumaha mama cek tanah bangun anu heran. Oh iya pogurut ngagabah ucing ya sok kana manuk kan ucing teh matak pieu dikebah ku mama make paneungeul we jeung deui kabeneran eta teh datang ka dieu tanah sok atuh ka jero cek mama suhun. Dupi ieu na dupi mamana bade angkat ka mana? Teu moal ka mana-mana. Moal ka mana-mana ayeuna tanah maneh moal ka mana-mana kira-kirana. Moal mama di moal ka mana? Datara ka mana-mana unggal wengi oge. Pamitos aya di kobong manyatang tos we. Kana ieu naon teh abdi mah kana monok di kobong. Ta upami aya kapriyogian ge tangtos we wawartos heula ka mama panginten dupi kitu bade aya pada malanaon mama wengi-wengi mangga we carioskeun ka abdi insyaallah ku abdi tangtos ge baris di emutan patanapi di ieu dibantu-bantu kitu bae tah kitu janten mangga we atuh mama aya naon-naon mah enggal diuningakeun. Oh syukur we tanah hidup geus nyarita kitu hiji tanah hidup teh memang satia kanu jadi guru pikeun mama mah ngarasa bagja atuh memang dihormat kuno jadi murid tapi sabenerna mama teh teu hayang dihormat-hormat tapi kahayang mama mah sakumaha mistina we memang dina keur waktu diajar antara guru jeung murid ai keur dina kaayaan kieu mah eueuh bedana we urang teh. Eueuh bedana. Sasama we atuh jeung hidup oge dina kaayaan kieu mah. Ngan lamun keur dina urusan ngaji, atuh dina urusan diajar maca ayat suci. Nya mudah-mudahan we mama bisa mambimbing ka sarerea. Da urang mah sok sanajan padepokan panyingkiran dina ulin-ulin silat nu diajar teh ngan saukur silat tapi tarapoho lantaran eta mah tugas urang salila kumelengip di kumelip di kolong langit salila kumelenang di alam jagat ieu urang ulah nepi ka poho pang-pang nama kanu 5 waktu nyaeta salat teh lantaran ceuk katerangan nyebutkeun ari soal salat eta tihangna agama. Tadi mana urang teu daek ngadegkeun eta tihang atuh tan wande hiji waktu eta tihang teh bakal potong tuluy ambruk wawangunanana. Harita mama suhud nyarita ka anak buahna ka anak muridna nu katelah tanah teh. Oh kieu tanah ari maneh moal ka mana kampamana mah syukur atuh. Pokona mah nyaeta mama teh rek nitah ieu pangnungguankeun imah mama aya perlu ieu teh nyere katongoh teh ta eta we nu perlu mama teh sakali deui mama perlu ka hidup teh nyaeta pangnungguankeun imah ceuk mama suhud para mitra sadaya bari manehna ngaleos ka kamarna. Teulila geus datang deui bari harita teh para wargi sadaya mageuhan beubeurna geus kitu atuh diselapana ku bedog.
mama badai katongo teh badai aya naon mama audumnya sarareuwas mangkaning wengi teh mama aya naon kinten dina mama ceuk ketana padahal maneh nama geus yakin jen pasti aya kajadian anu teu disangka-sangka ti anggalna. Mama mah aya perlu kadinya katongo. Hari perlu nama rek eta rek niang kebon bising ku Bagong. Malu mai peuting-peuting teh Bagong teh sok ngagalak sak atuh. Lebar urang hanas urang geus atuh. Geus melak ieu, melak sampe, melak jagung der atuh. Dibabad ku Bagong. Pan urang rugi kudu nama urang nu barang dahar teh na atuh pan lamun nama ku diantep mah Bagong anu buncirna tak kitu nu matak oge kabeneran ayeuna kaayaan peuting biasa nama Bagong teh sok liar peuting-peuting mah tak kitu nu matak oge jadi nu matak mama mi HP ieu imah kahidep tanah kabeneran we kadieu tadi mah ku mama terek dihiras saha we nu kira-kira daek nungguan di dieu anu kabeneran teu ka mana-mana tak kitu kumaha kira-kirana sanggup perkawis sanggem mah tangtos sanggem mama namun abdi mah rada heran mama moal aya naon-naon mama naon-naon sing percaya ka mama ku kakolot da mama ge jeung temah wadi atuh teu samarangan nya tuh mama nyanak bedog heuy bedog mana kuduna dibawa mah komo kitu init-initan peuting bising aya orai teh anu ngaleor pan ai mau bedog mah sayagi aya sato galak teh atuh cenah anu rek nyerang ai mawa bedog mah urang teh geus siap jeung deui bising aya jalma anu wani-wani rek ngaroga hala ari urang na mawa pakarang masugan manehna kaburu mabur kitu nu matak oge tanah jadi nu penting mah mama mi HP imah we ayeuna mah kitu tah mun mangga tuh mama wilujeng atuh mama ngomong kade mama bilih aya naon-naon mugi sing hati-hati we mama insyaallah mama ge hati-hati bari gejlig harita mama suhud teras we maramitra atuh turun tina golodoga imahna atuh geus kitu maleos mama suhud ninggalkeun eta bumina saditinggalkeun anakku mama suhud tanah ngahuleng bari hate nama harita teh para mitra heran ku kalakuan anu jadi guruna ku ngagedigna mama suhud siga-siga gedig anu ngandung hiji tanda tanya gedig anu ngandung harti lantaran gedig kitu mah siga-siga reka maju kana perang da kitu cenah para mitra ceuk tanah bubuhan tanah geus lila manehna guguru di eta patempatan jeung deui tanah ge geus kaasup jelema anu memang geus cukup moyan dina ulin silat mah malah sabada suta manggala areueuh kabur oge jakarancasan harita diutus kuno jadi bapana ku mama suhud nyatana pisan anu nuluykeun tapak lacak suta manggala jeung jakarancasan teh para wargi kaum dangu harita teh atuh geus kitu mah tuluy tanah hamal ngagerendeng jero hatena aya naonnya mama teh nya kawas nurusuh pisan jeung make nitah nyusul sagala ke mun aya naon-naon cenah lamun barudak harita teh daratang ca cenah hartina mah mama rek katongo di mana barudak daratang bejakeun susul mama katongo kitu pesenna teh nah aya naonnya kitu para mitra ngahulengna tanah keur ngahuleng haritana tatana teh para wargi mikir-mikir
naon anu tumiba kanu jadi guruna anak buru duel teh babaturan anak sapaguron teh daratang atuh pugu we tanah kacida bunga hinana tuluy nyarita. Kabeneran euy si laing daratang euy, cek tanah buru-buru nyarita. Rek naon kitu Kang Tanah? Cek nusa urang nanya. Kieu sabenerna mah euy, barabat we tanah harita nyaritakeun perihal anu jadi guruna. Yen manehanana dititipan eta imah bari guruna ini ngomong na mereka tongoh cenah geus dijelaskeun di tongohna teh nyaeta di leuweung Pines. Maksudna mah cenah nu guruna teh rek neang ngakebon lantaran ti leuweung Pines sok turun bangsa bagong-bagong. Tah rek nyegah sangkan atuh cenah kebonna nu dipelakan sampeu jeung dipelakan jagong teh ulah nepi ka diranjah bagong. Ngan aya pesenan yen cenah guruna teh kudu diteang ka ditu kitu atuh tanah teh ngadongengkeunana. Rengse ngadongeng tanah nyarita. Tak kitu euy. Pesenan guru urang teh nya mama suhud. Kumaha kira-kirana euy pamanggih maraneh euy? Waktosna see sapunyere pegat simpai paturai patepang deui. Wilujeng kantun bae kasadayana mangga permios.